ke buah batu boga sobat tukang lotek sirahna ketinggal uduk tuh bener teh Bali itu Sampurasun wilujeng tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna urang kana kade sisindiran. Ya, tadi di awal pembukaan atau bubuka aya paguneman anu jerona upami dikupingkeun eusina ngeunaan sisindiran ya supaya leuwih apal hayu urang medar kana sisindiran langsung. Aya wangun jeung eusi sisindiran. Wangun bahasa Indonesiana bentuk. Salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun puisi atau disebut oge ugeran nyaeta sisindiran. Ya, salah sahiji karya sastra Sunda dina bentuk puisi atau dina bahasa Sunda disebutna ugeran, istilahna disebut sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir. Hartina omongan atau caritaan anu dibalibirkeun teh naon anu disindirkeun atawa henteu togmol teh henteu langsung henteu blak-blakan ya mantak disebutna teh sisindiran. Dina sastra Indonesia mah sisindiran teh nya sarua disebut oge ku istilah pantun. Jadi pantun dina bahasa Indonesia dina bahasa Sunda mah disebut sisindiran. Baheula mah aya nu disebut tradisi tempa sindir atau dina bahasa Indonesia disebutna berbalas pantun. Jadi barudak tong hariwang tong salempang entong lieur ngeunaan sisindiran karena dina bahasa Indonesia ge aya disebutna pantun. Anu ngabedakeunana naon eta bahasa. Nah, ya. Sisindiran teh mangrupa karya sastra nya kaya sastra wangun ugeran atawa bentukna teh puisi anu miboga ciri-ciri saperti ya ciri-cirina diantarana A. Sapadana diwangun ku opat jajar. Sapadana asal kecapna tina pada anu hartina bait. Tahtina sabait sisindiran teh diwangun atau dibentuk ku opat jajaran atau disebut dina bahasa Sunda disebut padalisan atau baris. Ciri nu salajengna tiap jajaran diwangun ku 8 engang. Tiap jajaran atau tiap padalisanana diwangun ku 8 engang atau tiap baris dibentuk oleh 8 suku kata. Engang teh suku kata. Ciri nu katilu jajaran kahiji jeung kadua disebut cangkang. Jajaran atau baris kahiji jeung kadua disebut cangkang atau dina bahasa Indonesia mah cangkang teh sampiran. Ari jajaran katilu jeung kaopat disebut eusi. Ciri nu kaopat, sora vokal unggal tungtung jajaran cangkang biasana mah sasora atau murwakanti. Atawa dina bahasa Indonesia mah disebutna berima ya. Jadi unggal sarua teh si sorana teh unggal tiap tungtung atau akhir jajaran rek cangkang ataupun eusi gitunya. Eta mangrupa ciri-ciri tina sisindiran. Upama nilik kana ciri jeung wanguna sisindiran teh kauger atawa dibatasi ku salah sahijina nya nyaeta purwakanti. Purwakanti teh naon sasaruaan kecap atawa engang. Naon engang teh tadi suku kata teh. Nu kadua jumlah engang, suku kata dina unggal jajaran padalisan. Salajengna jumlah padalisan dina unggal pada eta kacindekan atawa kesimpulan tina ciri-ciri sisindiran. Satuluyna dumasar kana wangun jeung eusina sisindiran teh bisa dipasing-pasing atawa digolongkeun jadi 3 atawa dikelompokkeun jadi 3 ya dumasar kana wangun jeung eusi. Wangun teh naon tadi bentuk, eusi teh eusi. Jadi sisindiran dumasar kana wangun bisa dipasing-pasing atau dikelompokkeun jadi 3. Nu kahiji aya rarakitan. Ieu contona. Kamana jalan ka Jogja, kaditu kapangrumasan. Kamana jalan ka surga, kaditu kapangaosan. Tah, pada lisan A jeung B disebut cangkang, pada lisan C jeung D disebut eusi. Luyu dumasar kana ciri-ciri tadi nya sesuai.
Jadi baris kahiji jeung kadua cangkang atau sampiran, baris katilu jeung kaopat eusi sarua jeung dina pantun basa Indonesia. Nah, contoh sisindiran di luhur teh kaasup kana wangun atau bentuk rarakitan. Disebut rarakitan lantaran kecap mimiti kamana dina padalisan A sarua jeung kecap mimiti kamana dina padalisan C. Kitu deui dina padalisan B jeung C. Hartina kecap mimiti dina unggal padalisan teh sarua siga puhu awi dina rakit. Ku kituna eta disebut rakitan. Puhu awi dina rakit. Jadi ujung bambu yang ada dalam rakit artinya sejajar atau sama. Kitunya salajengna jumlah engang dina unggal padalisana tehnya aya 8 luyu atau sesuai jeung ciri sisindiran tadi. Jadi setiap baris atau setiap padalisana teh aya 8 suku kata nya. Tadi teh padalisan baris engang teh naon engang teh suku kata nya gerahayu orang tengetan tabel di handap ieu. Tadi A kamana nya kamana jalan ka Jogja, coba hitung ka ma na jalan ka Jogja aya 8 suku kata. Sisindiran dumasar wangun nu kadua nyaeta paparikan. Bedana paparikan jeung rarakitan teh nyaeta ari paparikan mah kecap panuntung dina unggal padalisan teh teu sarua tapi ukur mirip atawa padeukeut sorana hungkul. Deukeut teh sarua hartina jeung parek atawa parik. Jadi mendekati suarana tidak mirip nya teu mirip siga rarakitan teu diulang kamana kitu tah. Hayu urang tempo heula contoh tina sisindiran paparikan ya. Tah di dieu aya contona teh naon cenah katumbiri di Cigeulis padalisan A di Citereup ka Ciamis padalisan B disebutna cangkang. Kaciri seuri nu geulis padalisan C mun diteuteup beuki manis padalisan D. Eusi nya padalisan katilu jeung kaopat. Tah kaciri pannya aya Cigeulis padalisan A, kaciri seuri nu geulis padalisan C. Terusan ti Citereup ka Ciamis tadinya padalisan anu B nya mun diteuteup beuki amis. Henteu sarua teu diulang manis tapi aya isna sorana berima. Nah, kecap Cigeulis dina padalisan A sorana padeukeut jeung kecap geulis dina padalisan C. Kitu deui kecap Ciamis dina padalisan B sorana padeukeut atau mirip jeung kecap manis dina padalisan D. Eta bedana rarakitan jeung paparikan. Kumaha tos paham bedana paparikan jeung rarakitan? Tah ayeuna urang medar ya, urang ngabahas ngeunaan sisindiran wangun nu katilu nyaeta wawangsalan. Di dia aya pendapatnya atau pamadegaan numutkeun Bapak Aji Prosidi di tahun 1885. Wawangsalan itu salah satu bentuk keunikan bahasa dengan cara menyebut satu maksud yang tidak langsung ya, yang tidak langsung oleh kata yang biasa digunakan, tapi malah menyebutkan kata lain dari salah satu suku kata atau bisa lebih, malah suka seutuhnya ya, tapi yang penting berima ketika pengucapan kata yang dimaksud tersebut. Kusabab kitu dina wawangsalan mah siga tatarucingan mirip tebak-tebakan. Jadi kecap anu dimaksud teh disumputkeun tur kudu diteangan dina cangkangna nu sorana deukeut atawa murwakanti jeung kecap anu dimaksudna ya. Hayu urang titenan geranya. Dina wawangsalan aya sababaraha hal anu kudu dicangkem ya, diantarana cangkang jeung eusi dicangkem teh nu kudu diperhatikeun anu kudu urang ingat ya. Terus tarucing jeung jawaban salajengna larapna dina omongan larapna teh jadi kesesuaian dina omongan ketika penerapanana ya.
supaya orang lebih paham hayu orang pedar karena contoh wawangsalan ya. Contohna jadi aya Tokyo teh ibu kotana iraha patepang deui dina padalisan kahiji aya Tokyo teh ibu kotana eta hal anu ditanyakeunana anu kudu diteguhna atau anu kudu ditebakna iraha patepang deui biasa mah dina padalisan kadua aya petunjuk aya clue atau aya pituduh keur jawabanana biasana sok nyumput dina engang atau dina suku kata nu aya dina kecap padalisan kadua. Tah Tokyo mangrupa kota nya minangka tarucingna jadi merupakan kota yang menjadi tebak-tebakanna anu kudu ditebakna jawabanna teh naon Jepang nyumput atau disumbutkeun dina kecap patepang anu aya dina ungkara padalisan kadua nu tadi teh anu cek ibu teh nya kan ditanyakeun teh si negara anu ibu kotana Tokyo iraha patepang deui aya kecap Jepang nu jadi clue atau pituduh keur kecap Jepang jawabanana. Nu kadua aya abdi mah caruluk Arab henteu tarima teh teuing. Abdi mah caruluk Arab. Berarti kan sejenis kadaharan anu asalna ti Arab nu ditanyakeunana kira-kira clue na teh aya dina kecap naon? Cing sok tebak ke jawab di komennya. Abdi teh caruluk Arab henteu tarima teh teuing kira-kira jawabanana naon? Tah gitunya ayeuna urang lajengkeun atau urang lanjutkeun karena pedaran nu salajengna nyata sisindiran dumasar kana eusi tadi kan sisindiran dumasar kana wangun atau bentuk ayeuna urang sisindiran dumasar kana eusi nu kahiji aya piwuruk disebut piwuruk lantaran eusina teh nyaritakeun perkara nasehat atau papatah jadi sisindiran teh bisa diidentifikasi eusina nya upama orang ningali karena makna anu aya dina si sisindiran. Salajengna aya silih asih. Biasana disebut silih asih teh lantaran eusina perkara kanyaa atawa kasih atau cinta atawa eusina teh ngeunaan asmara. Salajengna nu katilu aya sesebret. Nu kumaha cenah sesebret teh nya disebut sesebret teh lantaran eusina sisindirana teh nya perkara banyul heureuy atawa humor jadi misalna pikaseurieun eusina ngeunaan sesebret kitu nya si sesebret mah tah ieu aya contona nu piwiruk ka mana jalan ka Jogja ka ditu ka pangrumasan ka mana jalan ka surga ka ditu ka pangaosan eusina ngeunaan nasehat silih asih katumir di Cigeulis di Citereup ka Ciamis ka ciri seri nu geulis mun diteuteup beuki manis tentang cinta cau naon cau kulutuk di huruf bau naon bau hitut nu di juru tah eta kan hayang seripat ya ngupingna berarti eta kana sesebret ayeuna urang medar ngeunaan tatarucingan hayu urang tingali bedana tatarucingan jeung wawangsalan tatarucingan teh tebak-tebakan teguhan cing naon ari budak leutik ngambai beujit maksudna di dieu tina eta tatarucingan atau tebak-tebakan teh dia lain budak leutik anu beujitna ngambai jadi bukan anak kecil yang khususnya terburai tapi aya bebandingan atau perumpamaan anu dibandingkeun ka budak teh jarum ari barang anu ngambai siga beujit teh jawabanana nyaeta jarum jeung benang jadi perumpamaan ari tatarucingan mah nu ngabedakeun jeung wawangsalan naon biasana ieu tatarucingan mah engangna henteu dikauger henteu ditangtukeun kudu 8 engang sok kira tinggal mun wawangsalan mah aya 8 engang ari tatarucingan mah biasana kalimahna kecapna teu dibatasan atau teu dibatasan tapi nu nyaruakeunana naon nyaeta teguhanana tah tatarucingan teh kaasup kana kaulinan anu mangrupa pananya nu jawabanana kudu diteguh atau ditebak ari sababna kalimah pananya anu diajukeun teh jawabanana henteu langsung atawa henteu saujratna tapi kudu diteguh heula upamana wae contoh tatarucingan anu tadi teh budak leutik ngambai peujit kira-kira naon budak leutik tadi
nya lain budak saujratna tapi perumpamaan. Misalnya budak dugul ditato, jawabanana naon cenah? Endog puyuh. Budak dugul teh botak tapi ditato, kira-kira naon nu sarua eta? Jawabanana endog puyuh. Dijingjing teu dibawa, dijingjing tapi teu dibawa, jawabanana panto. Tah eta nya. Nah, tadi nu cek ku ibu tos dijelaskeun naon bedana wawangsalan jeung tatarucingan. Cenanya ari tatarucingan biasana mangrupa kalimat tanya. Sedangkeun wawangsalan mah mangrupa pada atawa bait nu unggal pada lisan atau jajarana kauger ku purwakanti jeung jumlah engang anu 8 teh. Nah, tadi ku ibu tos dijelaskeun tos dipedarkeun. Tapi ari tujuan mah sarua cenanya wawangsalan jeung tatarucingan nyaeta teteguhan. Tah barudak mung sakitu ti ibu, hapunten upami seueur kalepatan, hatur nuhun.